pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Faiza Zalia acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji waspada musim hujan 2023. Musim hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2023 tos dimintian di awal bulan Januari oge ku pamerentah di masing-masing daerahna. Contohna di pamerentah Ciamis nu tepatna mah di Provinsi Jawa Barat tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina usum hujan anu bisa menyebabkeun bencana alam nu teu diduga ku sabelarea nyaeta diantarana mah longsor, banjir, jeung sajabana ti eta. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukana di sisir gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih hati-hati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sekitar eta. Kusabab datangna musibah teu bias dibade-bade da eta namah karsaning Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ka tahun, pamerentah geus ngalaksakeun tarengkah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karendepan warga. Sakitu wae warta nu tiasa kasangeun ku sim abad, wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat ka sida. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun simkuring kapayen pemirsa sadayana. Wilujeng patepang SMA 1 Bojonggede deui wakantos anu kapayeun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.